kuring angkang nyawa. Waktu mitir mama Isa hati jadi hon jawa. Ngabibita bapak arak besa daur hiris sisi gawir. Aduh ampun takdir teu beunang dipungkir. Mungkin lami badan teh tabir tukara. Keringan sulaya bapak arah panutan tambela. Bapak arah atur nuhun buktina ngarahat tanasa panjangan. Abu puasa bapak arah naon api landongan. Mungkin lami bapak abdi teu boleh ikhtiar. Ampun geuning saara pisan aku badana. Aya cenah Pak Ara daun hiris oge Mamah Isa. Kakak dia deh. Tetep dadet moal burung di pisono. Hati kuring moal beunang di bomodo teis. Daun hiris saksina nu ngampohejo. Panutan teh tiis diantusan ti bareto. Daun hiris Mamah Isa kebangna kumiang karone. Kaendahan ayana di sisimpan. Panutan imut pahaja basa kuring abah wawan anteng nyawa. Waktu mitir abah wawan hati jadi hon jawa. Ngabibita bapak arah daun hiris sisi gawir. Aduh ampun takdir teu beunang dipungkir. Mungkin lami badan teh tambe tunggala. Keringan sulaya abah wawan panutan tambela. Buktina ngarahetan eta sapanjangan. Abu puasan naon api landongan. Mungkin lami abdi teh boleh ikhtiar. Aduh ampun bapak arah tur nuhun hati jadi hon jawa. Ayo ayo awet raja cenah kasadean wilujeng warga nyelong musik.
lepat saeutik teh iis babari pisan mun deuli. Nah atuh kudu kumaha rumah tangga jeung manehna sakitu geus anak loba abah wawan manehna eueuh elingna tengah peti ngajeplang ngajempling eta ngajujurung nitah balik rek balik ka mana abah wawan Cikopeng indung bapak geus teu boga. Kang abah wawan Cikopeng sakula wargi oge panganten aya awet rajet teh iis oge teh iis Cikopeng Kang Tole Desa Kidang Pananjung Kecamatan Cililian Kabupaten Bandung Barat. Jodoh tetep ke bapak wawannya tapi nganopa kucrut baik dekaop lepat saeutik kurang Cikopeng babari pisan mun deuli. Nah atuh kudu kumaha abah wawan rumah tangga jeung manehna sakitu geus anak loba bapak geus teu boga rumah tangga jeung manehna geus teu kahitung bilana ti bujangan jangan panglawan nepi ka geus rayana ari jodoh tetep ke pahajat tapi nganopa kucrut baik dekaop lepat saeutik kurang Cikopeng babari pisan mun deuli. Nah atuh kudu kumaha abah wawananya rumah tangga jeung manehna sakitu geus anak loba manehna eueuh elingna tengah peti ngajemplang ngajempling eta ngajujurung nitah balik ka mana bos EF-nya indung bapak geus teu boga. Nah atuh kudu kumaha bos EF-nya rumah tangga jeung manehna sakitu geus anak loba bos EF-nya manehna eueuh elingna tengah peti ngajemplang ngajempling eta ngajujurung nitah balik ka mana abah wawananya indung bapak geus teu boga. Sok sanajan jauh kahalangan gunung
umut kalian moal gedak ka angin sabab hati gas kapetik kumanina raga awak kabawaku angin tresna mengket pade kadede anu geus maneh nu kapatri ku asih birahi duh cinta tumerapna lain dibeli ku harta cinta suci dina ati sanubari beda asih geus dibikeun sanyana pahet janji moal arek ngijing sila asih anggo para obas muda anggo teh iis asik aa para obas muda asik ayo sok sanaja jauh kehalangan gunung moal sudah moal patut ku kacinta moal pahit kabawa ka asagara moal umut kalinuan moal gedak ka angin sabab hati geus kapetik etah kumanina raga awak kabawaku angin tresna mengket pade kadede anu geus maneh nu kapatri ku asih birahi duh cinta tumerapna lain dibeli ku harta cinta suci dina ati sanubari beda asih geus dibikeun sanyana pahet janji moal arek ngijing sila sok sanaja jauh kehalangan gunung moal sudah moal patut ku kacinta moal palit kabawa sagara buat kalindungan moal gedak ka angin sabab hati geus kapetik etah kumanina raga awak kabawaku angin tresna mengket pade kadede anu geus maneh bos em kapatri ku asih birahi duh cinta tumerapna lain dibeli ku harta bos cinta suci dina ati sanubari bos nya dedeh asih geus dibikeun saenyana pahet janji moal arek ngijing sila aduh cinta tumerapna lain dibeli ku harta cinta suci
janji moal arek ngiji sila. Ayo mi cinta desa anak calung. Halo Pak Hajat Abah Wawan Ali Mama. Sukses selalu. Kuring ami cinta kahirupan desa ninggal pendudukna adem ayem salawasna ninggal pangwangunan anu matak endah ninggal jalan jang desana endah katingalna Tuhan kesangka jangan tadinya atau impres kamar rasa oke masih girna ninggal patani nusarugi mukti ninggal padakan oke sararena Tuhan kesangka jangan tadinya cita-cita Bapak Lurah diijabah kahayang hayu batur dulur-dulur yuk urang ngadua supaya menonocul dina pangwangunan hayu batur dulur-dulur yuk urang ngadua supaya menonocul dina pangwangunan. Ayo eta cinta desa hayu amana cenah ana telepon heula nya sia ke panggaingkeun nya panggaingkeun ke teleponnya bisi tuluy papa nya panggaingkeun di cinta desa siap. Orang Kalimantan anu ti Kuningan siap Pak Odin. Kuring ami cinta kahirupan desa ninggal pangwangunan anu masalawasna pangwangunan anu matak endah ninggal jalan jang desana endah katinggalna Tuhan kesangka jangan tadinya atau impres kamar rasa oke masih girna ninggal patani pada sarugi mukti ninggal padakan oke saranena Tuhan kesangka jangan tadinya cita-cita Bapak Lurah diijabah kahayang hayu batur dulur-dulur yuk urang ngadua supaya menonocul dina pangwangunan hayu batur dulur-dulur yuk urang ngadua supaya menonocul dina pangwangunan
bos maman sakola warga oge. Abah hajat mun abah wawan salam sono abah. Harita apa kurang kepulau piraku deemu abdi kunaon atuh kunaon bentan disasari biasa lea somian ayana pet jadi roba boa-boa eta palangesian salira banduka abdi emutan heula bu hajat emutan heula nanaon nu janten lantaran piraku teu emut waktos harita apan urang kantos sasarengan Abah hajat age bos maman bos teh neng wawa bos neng wawa sini pikeun sama abdi ka manehna pacar kanu eta kanu calik di payun piraku tos silap abah wawan piraku teu emut waktos harita apan urang teu pulau piraku teu emut waktos harita kunaon atuh kunaon hadiah heula disasari biasa lea somia teh neng wawan ayeuna pet jadi robah teh neng wawan nuhun boa-boa palangesian salira banduka emutan heula bos maman emutan heula nanaon no janten lantaran piraku teu emut ka abdi apan urang kantos sasarengan kapayun soknya dari bongan abang ate anu realistis lagu naon geus pasirni tiba heula jangan rek satia
imut lucu. Jual-jualan abdi tong gali der abah wananya tong salempang nyorang jalan nu lalewa dan asih nu pilung ku pangharapan eta nu gumulung ku rupa tujuan. Aduh, abah wawan ku harian dan abah wawan hatur nuhun jungan ngantunakeun abdi nyoreang ka tukang abah ku mata kuat bari gugup bae abah wawan handapun kembang ros muda. Abah wawan bapak hajat hatur nuhun mama hajat pokona mah dikitukeun. Geus pasirni tiba heula jajanu rek satia saksina kembang ros podas nu jadi di sisi jalan dojo ngajunan kuah hati di pasieun imut lucu saksina kembang ros podas iraha patepang deui kembang ros nu podas nyagas daun anu hejo sangkana cucukan eta ngagaleunyu abah wawan Cikopeng imut lucu. Aduh jual-jualan abdi tong salempang tong ngaliadeun nyora jalan nu lalewa neudeun asih nu pinung ku pangharapan nu gumulung ku rupa tujuan. Aduh, harian jungan ngantunakeun abdi nyoreang ka tukang ku mata kuat bari gugup bae handapun kembang ros podas. Kembang bolet bapak arak bapak besan anu ngalironan heula kue sagu tambang dawa
dawa ditekuk telu. Wonge bait Bapak Ara doyan gemuyuk. Yen wang sulama kula melu kembang bolet para kue sagu tambang dawa tekuk telu. Wonge bait Bapak Ara doyan gemuyuk. Jamana kabeh langka singanya Ari liang para liang meliung kembang jame kucuk ora demen ora gemuyuk. Demen kabeh langka singanya kemabulit para di tengah sawah tangkal nama are-areyan tong rek ngelek para anu keur susah anjeun ulah ngahareuyan apa kawat para apa tali lamun kawat bisa disambung apa niat para ada apa beli lamun niat jatangku nanggung siap para kembang bolet para kue sagu tambang jawa dawa tekuk telu. Wonge bait para ada yang gemuyuk. Damana kabeh langka sing nyampi ari liang para liang meliung kembang jame kucuk ora demen para ora gemuyuk. Ada mana kabeh alangka sing nyampe kembang bolet para di tengah sawah kembang nama are-areyan arek ngelek para anjeun ulah ngahareuyan apa kawat para hatur nuhun apa tali lamun kawat bisa disambung apa niat para da apa beli lamun niat aja tanggung kanggo ambu jebret sedang barang urang Cianjur oge Sukabumi. Cinta urang nu lawas katunda ti
kanya ahti muari laas kumangsa cinta suci nu pinu mas permata dikira yakin kanya geraka salira nyulam asih nu pinu ku kawaningan mual udara sanajan nepi ka jagat rek disulam ku beunang kamelang rasa nyulam asih ku tali asih birahi nyulam asih nu pinu ku kawaningan mual udara sanajan nepi ka jagat rek disulam ku beunang kamelang rasa nyulam asih ku tali asih birahi kang urang Cimenyan kang Obos Tiga Dara Sukabumi urang Ciwidey oge cinta urang nu lawas katuna dimimiti mika asih di barang nundakanya kadedeng kabeungkeut pageung kaheman teh rek ditunda dina rasa kanya teh muari laas kumangsa cinta suci nu pinu mas permata tigina yakin kanya geraka salira nyulam asih nu pinu ku kawaningan mual udara sanajan nepi ka jagat rek disulam ku beunang gamelang rasa nyulam asih ku tali
birahi. Kanggo Bapak Usep Subur, Kampung Cikesur, Desa Gelarwangi, Kecamatan Cidaun. Guguli adei ditangkep di jeng cerikan, digalentur di kekepan, dilus di hari ringan. Waktu gayu kasubuh tiris teuing, guguling di barung simut ngantaya anu nyimutan, ngintip diri di bihari nia bagja di baheula, sugana panggih jeung nu pasti pamun tangan diri abdi. Bagja awal nandangan bae tunggara, deung teuingan keseri deui euy. Kanggo Bunda Agus Loreng, diri nyeri tengah peti henteu guandam sanes ngimpi, dihudangkeun ku manehna kunaon atuh nyurangan. Guguling adei ditangkep di hari ringan, digalentor di kakepan, dilus di hari ringan. Waktuna gayuh kasubuh tiris teuing, guguling di barung simut ngantaya anu nyimutan, ngintip diri di bihari nia bagja di baheula, sugana panggih jeung nu pasti pamun tangan diri abdi. Bagja awal nandangan bae tunggara, deung teuingan keseri deui euy. Diri nyeri tengah peti henteu guandang sanes ngimpi, dihudangkeun ku manehna kunaon atuh nyurangan. Guguling adei ditangkep di jeng cerikan, digalentor di kakepan, dilus di hari ringan. Waktuna
ngintip diri tibih hari liang bagja ibaheula sugana panggih jeung nu pasti lamun tangan diri abdi bagja awak nandangan bae tunggara teu teuingan kasri doi ngintip diri tibih hari yang bagja tiba sugana panggih jeung nu pasti lamun tangan diri abdi bagja awak nandangana bae tunggara teu teuingan kasri doi kanggo Mami Sri Bapak Wawan Entog rek iraha ati ngalamar abdi ulah bohong ulah ri tega ka abdi ulah melang tong kapangaruhan moal harajakan mun jadi ka abdi enggal abdi gerak lamar da abdi mah ka mau nampik pisan abdi cinta ka 100% dijamin halal moal aya nu ngarintangan aduh pujan hati abdi aduh ulah ri ninggalkeun abdi aduh inggal lamar abdi teu tahan ngantosan abdi dilamar lamun apareun ngajodoh sareng sia pakaulan jalan-jalan numpak Vespa rek hiburan senang-senang jangan sia rek iraha doa urang hiji kanggo Bunda Oti Cimahi rek iraha ati ngalamar abdi ulah bohong ulah ri tega ka abdi ulah melang tong kapangaruhan moal harajakan mun jadi ka abdi enggal
jodoh